Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Melvani Dwi Putri Adliana ti kelas 11 IPA hiji. Langkung dipayun hayu urang sadaya panjatkeun puji sinareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu manah tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareng salam mugia tetep dilerekeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sarta ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Simkuring di dieu ngagaduhan pancen janten panumbu catur. Teu hilap hatur nuhun ka para pangjejer sarta para pamilon anu tos tiasa kempel di ieu acara dugi ka ieu acara bade ngadiskusikeun tentang pergaulan bebas. Para hadirin anu ku simkuring dipihormat, sateu acan nincak ka acara salajengna simkuring bade ngenalkeun para pangjejer anu hadir di dieu. Pangjejer anu kahiji aya Bapak Endi ti SMA hiji Majalengka, anu kadua aya Ibu Esti ti SMA hiji Majalengka. Para hadirin anu ku simkuring dipihormat, hayu urang sadaya ngadangukeun kamandang anu bade disampaikeun ku Bapak Endi. Ka Bapak Endi dipihaturanan, hatur nuhun ka Bapak Endi anu tos masihan kamandangna. Salaku anu katingali sapertos anu katingali urang sadaya zaman ayeuna teh tos barudak, zaman ayeuna teh tos kalewat batas. Zaman ayeuna mah waktos anu dianggo kanggo hal-hal anu baik, anu hade, ayeuna mah anggo kana hal-hal anu goreng sapertos ngiringan geng motor, mabok-mabokan, malahan budak SD ayeuna mah aya nu tos ngarokok. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae ieu sawala ka Ibu Esti dipihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Esti anu tos ngadugikeun kamandangna. Aya sababaraha hal anu jadi panyebab pergaulan bebas teh. Nyata anu kahiji kurangna perhatosan ti orang tua, anu kadua kurangna iman, anu katilu aya pangaruh ti rerencangan anu goreng. Aya waktos 30 menit deui bilih aya anu bade naroskeun dipihaturanan. Hatur nuhun ka Fauziah anu tos naros, kanggo ngawalerna dihaturanan ka Bapak Endi. Akhirna ieu acara dugi ka kawit dugi ka rengse kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutup ieu sawala hayu urang aoskeun hamdalah. Hapunten bilih aya kalepatan, hapunten bilih aya ucapan simkuring anu kurang merenah. Mugia kitu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.